Para mitra sadaya urang teras gendeanca dongeng nujuluna gelebugna angin rawa onom. Atuh para wargi ayeuna nincak bagian ke-24 para mitra, bagian ke-24. Kawargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Aya paribasa para mitra sadaya cenah hartos nama iya para wargi sadaya nyata tadi mah parantosnya aya dina Sihung Maung ngatana para mitra sadaya janten aya kenalan anu hebat lah pokona boga naon teh dina posisi nu sae para wargi yang dicaket pamimpin sakitu teh ya. Oge para mitra aya paribasa nyaeta aya gantar kakaitan harusna aya nu teh sapuk sareng hate sorangan lah. Teu sapuk sareng hate sorangan ai kahayang mah kitu jadina kieu tapi teu janten para mitra kulantaran aya masalah gantar kakaitan cenah teu akur jeung kahayang sorangan para mitra sadaya kitu teu sapuk kitu kinten para mitra gambaran-gambaranana. Mangga dongeng nu judulna gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-24 wilujeng ngadangukeun. Para wargi sadaya wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya di studio. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana anu judulna para wargi sadaya nyaeta gelebugna angin rawa onom. Mangga urang hanca wae dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun deui. Kuwu pangrumasan bangun anu ngarasa sieun jeung handeueun. Ku ayana kajadian nu tumiba ka dirina. Atu manehna geus pok deui sangkan Aki Darum nulungan dirina. Darum, rumasa kami teh. Geus talobeh we, babari kagoda ku bikang babakuna mah. Ari ayeuna geus eling yo, bet kami teh ngarasa wirang gitu. Tah, kusabab kitu tulungan kami pokona mah. Kasaha deui kami minta tulung iwa ti ka Aki. Jeung ka maneh Mang Lendra. Pokona tulungan kami nya. Cenah para mitra sadaya sanduk-sanduk menta ditulungan para wargi. Nya kedah nulungan naon ari isim abi teh ieu gamparan. Ceuk Aki Darum pura-pura bingung. Kami mah moal menta tulung nu susah-susah. Ibaratna menta dipangnewakeun maung atawa mau ngamuk atawa dipanggeradkeun gajah mata. Henteu kami mah nu dipenta ku kami nyaeta eueuh deui. Nu dipenta ku kami nyaeta eueuh deui pangnutupkeun ieu wiwirang. Pangpokona mah nya mupus wiwirang. Tah kitu matak oge. Singa buni dina ngoneng nyimpen ieu Rusia. Ye, ulah diucah aceh ka batur. Pokona mah ye tong dibejaan, sok sanajan inung suku ge tong dibejaan pokon kitu. Kumaha sanggup Eki? Ceuk kubu pangrumasan neuteup seukeut ka Aki Darum. Barang ngadenge eta pamenta Aki Darum jeung Man Lendra mesem mahan piseurieun. Da memang cenah para mitra sadaya geus janji kubu pangrumasan teh. Make cenah rek ngiriman kopi jeung keroko mah cenah unggal bulan. Malah Lendra ampir-ampiran teu kuat nepikeun ka kolu nungkupan beungeut sagala rupa. Ari nu jadi marga lantaran dasasat kabeh para kubu ngalaman ulin cenah ulin cinta mun ulin cinta teh mah jeung cawene demit nu aya di leuweung tapi sarerea menta dirusirakeun ulah diucah aceh kadeungeun. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang di perjalanan harita kaya di eta patempatan teh maklum sisi rawa. Sora bancet ge di sarada kadenge cenah para wargi sadaya.
manehna bari neangan jalan ku kurubutan di Nubala di jero leuweung teh para wargi sadaya. Harita ge atuh manehanana tuluy neangan jalan pikeun pangbalikan malah sora anjing ge babaung kadenge para wargi. Da kitu ngaranna ge di leuweung cenah para wargi. Memang eta leuweung teh kasebut leuweung geledegan, leuweung tutupan para wargi. Tapi kulantaran Aki Daruma geus apal jalan kaditu kadieu. Manehna mah es duning atuh para wargi sadaya henteu ngarasa aneh lamun jalan-jalan teh. Geus teu ngarasa aneh deui ngaliwatan eta patempatan. Lantaran jalan rek nuju balik ka tempatna, cenah bendaraku wadana keur ngantosan teh manehna mah apa. Nya teu kungsi lila oge para wargi, manehna teh anyog sabada kukurubutan di Nubala. Itu geuning kubu pangrumasan parantos pulih. Ceuk kubu Bantar Dengdeng, meuni bungah ningali kubu pangrumasan diiring harita teh nyaeta ku Aki Daruma jeung ku Mang Lendra. Bendara wadana ge pon kitu keneh ngarasa bunga. Syukur we atuh. Ari geus mulang mah. Syukur tuh geuning katingali. Ngan kunaon nya meuni digoneng ti kenca katuhu. Meuni bangun anu ripuh heunaker. Meuni bangun anu lungse taya tangan pangawasa. Eta kuwu teh. Aduh. Eta kuwu pangrumasan apaan biasa nama tara-tara ti sasari. Hiji kuwu anu memang kacida pisan segutna, kacida pisan tanginasna. Tapi nah ayeuna make digoneng ku aki-aki segala rupa. Saur juragan Bendara Wadana Kerum. Duga itu gambaran. Pergi jisima abi ge kirang terang nun. Da kitu kajantanana geuning. Ceuk kubu Ciberi nemalan tapi bari kekereceman. Da apan sabenerna mah manehna ge kitu ngalaban digoneng heula ku para badega. Sami nun jisima abdi ge teu terang nun. Kitu kah gamparan. Kubuna ngelak ge geuwat nyebutkeun teu apal. Padahal nya kitu manehna ge sarua ngalaman kajadianna model kitu teh cenah para mitra. Awakna leuleus lungset taya tangan pangawasa. Alantaran menang kajadian nu tumiba ngan manehna sorangan anu ngarasakeun. Amun mah sakabeh kubu nu aya di sagedengeun Bendara Wadana, papada raeng nyebutkeun kirang terang. Kaasup Jang Dayat jeung si Ujer meh reang nyebutkeun teu terang. Padahal bisa jadi ari dina hate mah maranehna teh keur ngajudi. Yen cenah mah cenah para mitra, yen cenah mah kikubu pangerumasan teh atuh balikna satengah dipayang teh alatan ngalaman nasib jiga maranehanana nyaeta diliweung diganggu ku cawene ahe. Para wargi kaum dangu kabeh nu area didinya kungsi ngalaman cenah para mitra. Digoda nyaeta ku hiji cawene geulis awewe demplon. Istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Lir ibarat putri turun ti kahyangan kitu cenah ceuk dedeleuan atawa titinggalian eta jelema anu kungsi manggihan. Da nyaan atuh arang langka manggih awewe geulis model kitu. Ditilik ti gigir lengik, dituka dipandang ti tukang lenyang cenah para mitra sadaya. Nyaan geulis teh lain bobodohan, geulis lain kaulinan, tapi nya kitu kangaranna ge istri mamalihan atuh para mitra. Buah naon ngan anu kungsi kapanggih mah cenah para wargi mangrupa sato nyaeta mangrupa anu disebut lentah teh. Bendara Wadana cumarios deui. Atuh. Ieu kami banget ku heran. Saban-saban nu daratang Tasmoro balikna ngalenghoy kaya kieu. Panon katingali kanyos. Pipi katingali haropak.
itu dulu si Dayat. Rasaan tadi mah, wayah janari mah besekal kene. Nah, ina kontan jadi begang gitu. Oh, badega kami si Dayat ta. Eta gening jadi gitu. Aneh, kami mah terus terang. Nah, ya kejadian naon atuh ieu teh ieu. Anu nimulkeun pertanyaan nu can bisa aya jawaban nepi ka ayeuna oge. Saur juragan Bendarawadana, mungguh teu sanggup nyingkahan kabingung cenah para mitra sadaya. Kubu Cibentar ngajawab, "Sumuhun, duka atuh gambaran sumuhun. Jisim abdi ge. Sumuhuna, mohon atuh, teu terang we babakuna manu." Omong kubu Cibentar. Poe eta mah para wargi, eces moro sasatuan leuweung teh teu hasil. Ari nu jadi sabab musababna eueuh deui nyaeta sabab mangihan mencek hiji oge sakitu pada ngepung pada nyusul, meneting harita haroak meneting gorowo ngepung mencek hiji. Tibatan sanggup newak eta boroweun kalah ka numorona lusles laleungitan muru kasaban madha. Harita ge para mitra sadaya, atuh Bendarawadana tetep manehna ngahuleng. Apanona manco kahareupna nyawang kanu anggang, eueuh naon anu ditingali para mitra. Nya hartina mah meureunna ningali hayang aya kajadian naon anu tumiba, atawa hayang nyaho kajadian anu tumiba, ngan harita ge tetep teu kapikir ku pikiranana, teu kahontal ku akalna. Bet aya kajadian sarupa kitu. Padahal juragan Bendarawadana teh para mitra sadaya santeuna we meureun, teu bolostrong teuing. Tapi danya kitu atuh kajadian nu tumiba. Harita ge para mitra sadaya, geus kitu mah ningali geus karumpul mah juragan Bendarawadana anjeunna nyarios deui. Oh, ari geus karumpul kabeh mah. Hayu atuh urang guragiru marulang we. Sabab bisi kapeutingan di dieu. Beuki meureun urang teh, beuki keung we mun kapeutingan di dieu mah. Sakieu beurang ge, sakieu keungna. Waktu beurang, sakieu keungna komongun waktu peuting. Nu mata kayu ayeuna mah urang marulang we kalemur. Saur juragan Bendarawadana, umajak sangkan sarerea marulang cenah para mitra sadaya karan. Sumuhun urang sadaya teh ulah telat nu. Pokona mah dina waktosna teh kedah tos dugi ka raja nu. Tah. Satu acana wayah sareupna kedah tos kaluar ti ranca bingung gambaran. Urang ulah lami-lami teuing aya di dieu kitu ngemawi oge. Sae pisan eta sumuhun. Sagala usul ti gamparan teh memang kedahna kitu ulah dugi ka kawangian. Kitu ngemawi oge. Ngemawi aya saena upami ayeuna urang gagancangan. Urang marulang deui kitu. Ya hayu atuh gagancangan, saur juragan Bendarawadana. Kontan harita keneh para mitra sadaya, kuda oge atuh geus narae kuda. Geus kitu maha kuda disada para wargi sadaya. Kuda disada hihiem sababaraha kali, geus kitu tuluy kuda langsung ditegarkeun beretek kuda lumpat. Nyaeta ninggalkeun eta patempatan. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya rombongan juragan Bendarawadana harita tarunggang kuda. Pokona mah harita bade marulih deui ka ranca sabada anjeunna bubujeng. Di ranca bingung bari teu hasil nu dimaksad. Harita ge para wargi sadaya, rombongan juragan Bendarawadana marulih ka wewengkon ranca. Tapi geuning jalan anu keur mulang mah teu leuwih babari manan waktu keur indit. Sarerea jadi bingung naha ka mana ari jalan keur mulang teh cenah para mitra sadaya. Memang atuh geuninganan masih keneh aya hal-hal
anu kudu ditempuh ku aranjeunanana. Patempatan didinya kontan ngadak-ngadak pika keueungeun para wargi sadaya. Memang didinya teh jadi mata keung pang-pang namah manehna masih keneh kudu ngaliwatan anu disebut ranca teh. Maklum di ranca para mitra sadaya, sora bancet ge disarada. Malah mah harita teh juragan Bendara Wadana tuluy nyarita deui. Lain ada rasaan mata di teh. Kungsi ngaliwatan ka jalan nu ieu nya. Nah, itu ieu. Hari ayeuna make geus ngaliwat deui Aki Darum. Kumaha teh bet kieu teh cing geura pikiran kayaknya. Bet asa araraneh teh. Kami mah aneh we. Nah, bet ngaliwat teh ka dieu ngaliwat ka dieu deui teh. Bulak-balik di dia wae urang teh teh. Cing kadinya aya naon atuh sabenerna Aki Darum? Juragan Bendara Wadana tumanya para mitra sadaya ka Aki Darum. Harita teh linglung Juragan Bendara Wadana oge cenah para wargi ningali kaayaan kitu mah. Neneangan jalan keur mulang bet atuh cenah kadinya deui. Samalah ku wuci sontrol gepon kitu pisan. Yaktos pisan gamparan. Urang teh ukur kukurilingan di dieu bae geuning ieu teh. Tu apa ya kanadahan kiara rungkad anu tadi. Pante teh. Parantos kalangkung tadi teh nah. Atuh urang teh bet ka dieu deui teh. Cing kumaha Aki Darum cing. Sugan Aki Darum ada atuh. Panginten eta lah lagu kuninga. Ceuk wuci sontro sabab ngaliwatan kairungkad cenah para wargi sadaya harita teh. Memang anu geus ngadua kalian ayeuna. Aki Darum ngajawab, sumuhun sawios urang emutan menu. Manawi sumuhun atuh Aki gaduh akal. Tah kitu nu mawi kasebatna ranca bingung teh nu. Dinamian ranca bingung teh kitu nu mawi oge. Tong boroning anu nemai lumampah. Cacak sato anu matuh di dieu oge. Nya kitu nu mawi oge. Sok kaparengan bingung gampara. Mohon komo urang meureun umat manusia. Sato ge aya kalana bingung kitu nu mawi oge. Cing atuh kadinya. Akalan atuh Aki Darum. Yuk kami saya mulang ya. Ceuk wuci beuri geus mimiti teu sabar para mitra sadaya. Mangih kajadian anu mataka memang aneh. Aneh luar biasa aneh. Saena waktos urang lumampah. Aya sawatawis barang anu dipiceun. Ku cara kitu engke eta jalan moal kapilampah deui datos dicirian kedah nama kitu nu. Ceuk Aki Darum nyobaan ngasongkeun hiji akal. Para wargi anu mulia, harita kene Aki Darum ngasongkeun hiji akal. Eta akal teh beunang mikir Aki Darum teh para mitra di Garugu. Atuh sabamtas ngaliwatan jalan nu sakirana bakal pibingungeun. Dicirian ku cara muragkeun barang naon bae. Nya geuning ari ku cara kitu mah neangan jalan keur balik teh teu hese teuing. Samemeh sareupna datang rombongan geus kaluar ti wewengkon Rancabing. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Teu kacaturkeun kumaha di jalanna. Kumaha waktu mulangna para wargi sadaya. Nyaho-nyaho atuh para mitra urang ngadongengkeun kaayaan di wewengkon Ranca. Nyaeta para mitra sadaya di tempat bumen-bumenna Juragan Bendara Wadana Ranca anu memang manehna dibantu ku para badegana anu katelah Hamang Ujer oge para mitra Dayat, Hamang Lendra katut Aki Darum. Pon kitu deui para mitra Bimarkonah aya di dinya. Malah harita Bimarkonah oge para wargi sadaya keur cakah cikih di dapur
Manehanana cakah cikih di dapur nyadiakeun dahareun nyadiakeun tuangeun dahareun keur babaturanana nyadiakeun tuangeun kanggo juragan bendara wadana. Para wargi anu mulia, harita teh para wargi sadaya bimarkona dina ngobrol nate dina nyarita bari digawe teh make jeung dus di segala rupa. Malah mah nyarita kieu sagala. Kumayua nyari lalaki? Heeh. Dasar lalaki di mana ge? Kumayua teh le. Lalaki mah teu di ditu teu di dieu, di mana ge kitu? Kadenge sora Nyi Markona, luhlah bari dus dis para wargi sadaya. Ye. Aduh mah naon kitu? Ai Markona, si bibi mah dasar aya wae. Jojo dus dis kitu aya naon? Cek si Ujer milu waban. Para mitra sadaya. Tadi ge disebutkeun para mitra sadaya bimarkona. Dina ngoning digawe di dapur teh para wargi make dus di segala rupa. Malah mah barang ditanya ku Ujer naon sababna. Atuh ya. Pajah teh deuk turni. Pajah teh deuk ngontrol. Pajah teh deuk boboro mencek. Geuning. Omong Nyi Markona bibirna jeding-jeding we para mitra sadaya dina nyarita. Ari bimarkona, geuning teh geuning naon atuh? Sok aya wae. Geuning naon? Geus puguh kami teh. Tas ngalaksanakeun tugas ieu teh. Aya wae beurina ge. Ai bimarkona, nanaon teh? Nya geuning tah. Nu dibaroro mah lain mencek lah. Ai kami ge nyaho barina ge. Omong bimarkona para mitra bari ngajadid dari teh wae. Sidik eueuh mencekna. Nu aya mah hi ceuk Bang Ujer baru cek Jang Ujer bari ngabiri-gidi. Nah, make ngabiri-gidi sagala rupa. Jiga nu cemi beuki we nya. Dasar lalaki melalaki we, lalaki lah. Omong Nyi Bimarkona para mitra sadaya. Ari Bimarkona, cemi beuki naon beuki teh? Sok aya wae Bimarkona mah. Lain ye. Naon teh? Ari Bimarkona daek kitu ngahakan ye pokona mah lentas segede guguling. Ceuk si Ujer nyapertikeun guguling kudua leungeuna cenah para mitra. Manggih lentah sarupa kitu. Lah, sok ngomong teh ye, dasar tukang ngagedebul rahul, tukang bustom, tukang ngawadul, tukang ngarahul. Mustahil aya lentah segede guguling barina ge di mana aya lentah segede guguling? Ye, lamun awewe nu lenjang, ye, heueuh. Awak geus segede guguling aing nyaho deuleu. Pokona mah kabeh ge kitu nyaritana teh. Papanggihan jeung awewe camperenik, geulis lenjang, teu buheukeun jiga ieu, jiga si Markona moal kieu henteu. Cek Nyi Markona masih keneh juda jaded para mitra. Masih keneh juda jaded harita teh para wargi sadaya. Ujer ngantolkeun curugna kana bibirna. Para mitra pamiarsa, keur kitu kadenge harita teh nyaeta para mitra sora panto muka. Malah mah harita barang panto muka Bimarkona langsung nyarita. Tuh geuning, Mang Lendra datang tuh. Yah, cing atuh Mang Lendra. Bejakeun ye kajadian naon, basa moro diranca bingung teh cing. Bibi mah yang nyaho we atuh barina oge. Cek Bimarkona bunga. Dumeh Mang Lendra ngurunyung datang. Ngan samemeh Mang Lendra cacarita. Harita teh para mitra geus dikiceupan mantena ku si Ujer. Ye, mah ieu ari Mang Lendra. Naon ieu teh puguh teuing? Sok aya wae. Naon ai jeung Ujer? Wing kakara datang gitu nyarita we. Mang Lendra jiga nu teu ngarti para wargi sadaya harita teh. Tong sok pura-pura torek barina ge. Pasti we meureunnya. Mang Lendra ngomong ye ka Bimarkona basa balik teu ranca bingung. Cek si Ujer.
Hari yang ujer. Kami mah teu ngomong teu naon. Nyarita kudu biasa we, kejadian-kejadian gitu. Tema Mang Lendra biasa tiriuk-tiriuk nu heran. Nah, biasa kumaha kitu? Omong si ujer hayang hee, hayang eces. Pokoknya mah ya. Kumaha we ilaharna ngadongengkeun anu moro mencek kitu pokokna mah. Tema Mang Lendra sahinasna. Ongko cek Mang Lendra kamari. Teu hasil moro mencek teh lain. Pan kitu cek Mang Lendra teh lain. Para mitra Nyi Markona megat motong kalimah Mang Lendra harita teh. Memang gitu pisan atuh bi. Deu meunang hiji acan ari mencek mah kitu pokokna mah. Nya kudu kumaha tuh wing ngomong teh. Pan mencek mah teu bebeunangan, ban teu moal mencek ka dieu oge. Kitu. Tema Mang Lendra para mitra sadaya bari ngalieu ka Bimarkona. Jadi ukur menang naon atuh sabenerna nu disebat bubujeng teh ieu. Aduh nyaannya dasar teh we meureun. Maksudna mah lain bubujeng mencek meureun lain. Lah kami ge nyaho atuh kitu mah. Ceuk Bimarkona deui. Ari Bimarkona nya sok nyosok jero kitu tatanya teh geuning. Supaya ya wae beurina oge. Para mitra sadaya atuh harita teh Mang Lendra ge para wargi jiga nu kasedekeun. Aku omongan Bimarkona sarupa kitu. Da mustahil atunya. Moro ampleng-amplengan sapoe jeprut. Lain sapoe jeprut atau sapoe jeput menurut sapoe jeput. Ampleng-amplengan sapoe jeput. Tapi teu bebeunangan pisan. Biasana ge ari moro mah ye paling copel meunang, anak-anakna wae mah teu ujang. Mun teu meunang mencek meureun atuh. Manuk-manuk wae meunang, bangsa waliwis-waliwis wae mah. Apaan indit-inditan teh karawa lain. Waliwis mah aya meureun. Tapi nah, ieu mah jika nu balik lengoh kitu tak tage. Cik Bimarkona cangcaya kana omongan Mang Lendra. Aduh, nu mata atuh bi. Ceuk wing ge ye. Teu meunang anakna mah teu. Teu meunang anakna mah. Tema Mang Lendra. Ari indungna beunangnya. Para mitra sadaya Bimarkona beuki nalengteng. Menggeus atuh bilah menggeus lah beurnya ge. Oh, tong dengeun perkara eta. Si ujer ngagebes dan sieun katutuluyan ngobrol perkara moro teh. Jadi ukur menang lentah sagede guguling hiji merenya. Ida. Asa kakara ngadengen nu morong menang lentah mah. Karena naon lentah gitu beuki kami mabari nage. Kumaha masakna lentah mah. Cek Bimarkona angger curiga para wargi sadaya. Mengeus dah. Mending buru-buru ngejona kadinya deh. Ning teu kuat geus lapar ieu wing ieu. Sok atuh kadinya. Aduh, pokona mah laparnya. Mang Lendra ge laparnya. Oh, mentong sok dilayanan eun lah, beurina ge lah. Oh, pokona mah nu kieu mah ieu, Mang Lendra. Dasar awewe mah ye bibirna lah bakuna mah. Loba pisan bibir babakuna mah. Cek si ujer. Waktosna see para mitra.